أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling, ketika nyana keur kidib nyana eureun, ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong keur batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah, selalu bareng jeung Gusti Allah. Larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikan di jauhan, ta eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana, wow jauh komo masih kene weaan tamag rombongan jurig sama kos kita haji tinggal haji jurig sama kos kita jurig sama kos kita arese ayang bareng di Allah trati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi wa innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah, sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah, eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ke beladiana urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah. Ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang. Ieu nu hese ketika ku urang diaji ilmu-ilmu tasawuf, Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidi Ihya Hikam, diaji tinggal diaji, disurah tinggal disurah, lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngarenyed saya tiga-tiga. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin, saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye. Tetapi karasana encan aya urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah, ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang, padahal Allah mah sugih. Ai Allah urang percaya ka Gusti Allah, Allah maha sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta. Ko malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe beuh mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia. Jisi ada urang lalagaan itu taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah, ma'iyah Gusti Allah, babarengan Gusti Allah jeung urang. Kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah, izin ka Allah. Pan urang mah lain orang susuna beda jeung nu di imah. Haju bae
kulitnya gerada lain deh jaga itu herang barang ditanya aja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes aja tukang endog hari deng ya aja putih terus ngahayal poho lang itu berarti itu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu kok mau lamun manggih ngongkok ada setik deh tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat bloon eta kos gitu nah etalah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikan di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamag rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese hayang bareng di Allah teh Allah na ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin sanya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiam berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urangna encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kajaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng ku diri urang mas sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang
sesuai jeung aturan-aturan anak di awak kurang aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturan anu leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak. Kuari mah ngurusan teh ngurusan batin, ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran, dizikiran, ditafakuran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke Gusti Allah wa huwal muti, Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan, eueuh makhlukan, eueuh nafsuan, eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan, eueuh makhlukan, eueuh sagala, bakal karasa kehadiran Gusti Allah, babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa. Karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula adeun kukumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli pada zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Allah. Eleh alam pelung mah. Akbar. Kos gitulah. Lantaran teu karasa barengna Allah. Kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut. Sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah. Bobogohan teh jeung materi, bobogohan teh jeung benda, bobogohan teh jeung makhluk Allah, atuh nu karasa teh makhluk we. Bobogohan teh jeung khaliq, mulai ku ari karasa ngerenyet. Karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa. Kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa. Lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa, kuari mah lain bahasa karasa. Lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jak karasa. Allahu akbar. Karasa bareng jeung Allah. Salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa. Geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa. Geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha. Geus atuh eta mah sagala ruku, sagala itidal, sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa. Nu mantak salat puluhan rakaat, ratusan rakaat teh karasa. Allahu akbar, likum Allahu akbar, likum Allahu akbar. Nikmat sebab aya nu mawa perasaan. Ai urang maka kara 4 rakaat ge haju heuai. Diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh. Mabok tuh. Mabok apa cak kadang mabok salat tuh bapak lu tuh. Ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh. Capek. Tah. Maksudnya dibejakeun kitu teh urang geus datang ka mana? Lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah. Atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya. Ai urang capek, urang mah dipaksakeun ge capek asa capek, ngan capek-capek ge terus bae. Terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh. Capek salat. Aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing, coba mawaan tah henteu tuh moal. Usaha henteu hayang kos kitu, tungtuna mah mikung.
Engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu. Salatan mah kos kitu. Tuh, salat asih mah wali. Sia salat henteu. Wa innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukmin eueuh kasieun, saha nu dihareupan eueuh kasieun japae ge bareng jeung Allah. Dihareupan ku urang polisi, sapira polisi. Sarua jeung ngahareupan kutil cek wali mah. Oh nanaonan. Sok jeung saha deui Tito lawan Tito. Saha deui? Leuwih ti Tito saha saluhureun Tito? Saluhureun ti Jokowi mah presiden. Sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Oh, kieu saha deui? Eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun. Eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah. Geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona. Beres guys. Urang mah wakaf tanah ge cokot deui. Boro-boro nyawa. Ieu mah keur carita gagahna, henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho. Teu nyaho. Ieu keur carita gagahna. Di negara urang aya nu gagah. Geus setitik sakitu. Aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul. Atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah. Ujianana ditunjuk doang kunyana. Kaluar seuneu. Aya korek apian. Emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ieu negara. Masya Allah. Bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Nu kukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh, aya pasir, batu berarti ieulah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari dua. Hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai. Atawa dibanjirkeun pararaeh mana-mana. Saat-saat sama sakali eueuh bae. Kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian. Di Cikoromoy mah lamun digali aya caian. Terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian. Tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai. Hiji. Nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana? Maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran? Coba pilih. Tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu Pak. Musibah embung Pak. Nah, tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kieu teh nu tapana puguh engge teu nyaho. Ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan. Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah. Tah, loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung. Ieu ge hiji dikaditukeun. Pakai tumbal Gunung Karang. Lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge. Sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah. Sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah. Karasa babarengana saeutik. Eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah. Melalui malaikat. Nah,
Hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereded aya dereded. Dereded. Bedil mah nu hiji dong der hiji. Asupan deui der dereded mah dereded. Zaman Belanda geus aya dereded urang teu boga, tapi kok urang menang. Make bambu runcing doang. Kemudian artinya bambu runcing teh teu dibagus-bagus. Kemudian congokna dipapas, bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal aw qutiat bil ard. Balik teruskeun ku aing. Tiupkeun fa. Sarua jeung tadi. Nah, neangan beung cek. Tes. Eta zaman Belanda kos kitu. Ente kumaha teh aneh. Belanda lewat. Nah, hanya aya mah encek mah. Hah? Ada Belanda lewat sini ah. Urut sukuna cokot di urut sukuna tah. Kirian, tet buledan. Buledan tendenan ka dia. Tak. Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lamun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe, kemudian awewena embungeun. Tapak suku namana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna. Nah mulai garit telah di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set. Ujian Kang Pen di mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim. Ye ulah lalawara. Loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik. Eta ieu qala main tah itu. Iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah. Al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran. Mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Qur'an lain main-main. Al-mujiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Qur'anul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan teh kudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi deuk gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galeneng turunkeun. Ji bagua al-mujiz serahkeun ka Gusti Allah. Serahkeun ka Gusti. Dalakeun ku percaya-percayana urang ka Al-Qur'anul Karim moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui siatan nu neruskeun aing ngetoser doang. Ieu mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Ieu mah contoh abe urang mantep ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ka anu teh salah mah. Anu teh salah niat mah. Anu teh salah niat mah. Eueuh maksud.
ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan kunya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun ih kurang mah muringkak bulu sih ade cenah ieu mah urusan politik leg-leg sia politik itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ke pacar babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg sia keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok. Meleg-meleg Al-Qur'an. Tinggal didelekeun bulan tahun deuleu. Kulama dengan keyakinan sebab Al-Quran teh kalamullah lain bahasa al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Quran cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung bayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber bisa etik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dia lantaran bar di dia ka Mekah mah wali keneh barang datang ke Mekah dipocot ka walianana tetep bisa ka dia emang aya nu kitu iya tuh meureun ila wa innallaha ma'al mu'minin yani selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang limaan Allah kagenepna urang 100 Allah ka 100 hijina dina hati selalu ngabarengan urang teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun wa innallaha ma'al mu'minin tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikasirieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu sesuai jeung karakter masing-masing pikasirieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikasirieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikasirieun geus di Madinah ya geus di Madinah rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna nyari lu perang Badar mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi aya tukang dagang kade sabaraha teh ada dahareun sakeuna teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu dah ya Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mawan naon? Kula ngahajah yang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ieu alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh teu boga duit jeung teu boga dahar tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa haju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pareta pikaseureun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya sida umat ye sia tuh cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar cek Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu keur carita lalagaan emang kumaha kitu Badar teh lain lalaga lain leutik-leutik
non kitu ngaranna riwayat kapikasirieun aya. Aya keneh nu em keneh. Tiluan nyana em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu cek nyana teh dijual we kitu ku aing ngisi luloh ye. Pikiranna kos kitu ya loba. Jual ku aing. Kajen ku mah ge leos banyak. Aya sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nyana mah teu daekna ku abid. Jadi dijual ngan nyana mah teu daekna ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus ti dituna bae teh kos kitu. Nya ku aing rek dijual. Sabarit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung kudu meuli teh di talian. Nah naon dia? Ye geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih kula mah lain abid. Ah nyaho adat sia mah. Pilok dek disebut abid sia mah. Geus sok di tali. Ih naon teu lain naon si beli sia mah. Kula mah lain abid. Ih cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah? Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Iya kalau meuli di saha? Meuli di Nuem caknya nanti. Cak Abu Bakar, iya lain abid, iya mah sahabat caknya Abdullah kok iya dijual kieu. Mana Nuem na caknya nanti? Cak Abu Bakar teh, cak nu meuli tetap iya abid emangnya nama. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep lain sama abid bae abid. Jole Kangjeng Nabi kadinya. Sakina Abu Bakar aya problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual. Kusaha? Nuem. Cak Kangjeng Nabi bebaskeun. Cak nu beuli teh atuh eta duitna kumaha? Kun kula mah meuli. Cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq, ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat. Ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual nu sakean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuem? Mana teh si Nuem? Eta kan pikasarieun. Begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi. Ulah. Sebabnya milu perang Badar. Ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah. Sebab pernah dibantu ku malaikat. Ribuan malaikat. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng gas cek Abu Bakar teh mem duit ka mana duit eta kan Kangjeng ye teu bisa ieu mah hakula cek dia ieu keur carita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun. Nah eta kos kitu. Nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri. Asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri. Ka beneran Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh araraya. Haju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri. Cek Abu Bakar teh, "Di mana ya Rasulullah? Kunaon ieu make seuri?" Inget gak jual abid. Cak Abu Bakar ge, heueuh cenah kula ge. Asal kapagi we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri. Seuri bae cenah. Eta kalakuanana kos kitu eta. Dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar. Lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi. Eta batak asal kapagi jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah. Ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku ki Nuem.
Jadi karakterna geus kos kitu mah iyalah perang Badar. Masya Allah masih loba keneh ke selanjutnya nu pikaseurieun dalam rangka sahabat-sahabat nu